Saya yang keempat mana? Apa tuh, Kak? Aku kan lagi gero. Tuh, lihat, ini mah istri bungsu, rajin. Gak seperti kalian. Ini tukang molor. Ini tukang ngambek-ngambekan merasa paling tua. Ini kamu cuma dia. Ya udah, kalian di rumah baik-baik ya, jangan parasya terus. Nanti kayaknya pusing. Udah, berangkat dulu kerja. Oh, Salam. well, bye. Bye. Aman. Aduh, aman. Malah mes, ya. Aman. Aman. Si kuya yung malah nakos bangke yun. Iba na sa ember yun. Sama lu, maloro aja. Anak kecil, isi aku mana? Saya yang satu, saya yang dua, saya yang tiga, saya yang empat. Pemajikan aku opat mana aku ya? Sayang manuk si Mamarun. Kan molor pagawean teh paman. Ternyata itu cuma mimpi. Kenapa aku di Banjur, anak kecil? Dihudangin kayak bangke paman mah. Eta aing, eta bakotnya mok semok. Kamu mah mau minta bako mewah aja sampai kagak Banjur sama paman. Ada molor atuh udah ngabugang ke bangke. Nih, ambil aja dua-duanya. Oke. Terima kasih ya paman. Goblok kamu udah ketik. Pakai aki. Well. Nyara belas kan? Acan. Gulanya lo bos kieu. Gitu. Lain hari aja segitu nges nyoblos. Bos nomor 4. Ai mane pan nomor 4 mah nyolok naon? Ya ada wing mana milih nomor 4. Tetap nomor 4. Lah biar lah jeung didinya mamanya aya nomor 4 pokoknya pikeun ka 3. Geus ini lah ditu. Kolot. Pakai HP. Anggar we pakai HP keluar pakai HP. Ade, berangkat nanya. Tadi terana wae atuh. Ya naon? Tadi orang nanya, pakai HP tuh barang. Ai mane nanya naon? Naon tadi ngelewat pakai atuh barang pakai HP. Melewat wae atuh. Kepo. Anda. Itu budak detik. Kaditu. Mau? Atok mah. Dong. Naon sih? Kenapa naon? Bara pakai HP. Wah. Bye. Saya naon eta budak. Naon? Nah, bisa ada ngopi tok, ceng itu kopi naya. Tawaran Asia teh goblok kopi buah teh ngopi teh. Itu tak sekali ku aing rada anjung deh kopi mah. Hah? Sia dikibang mah ku aingnya. Yo, tawaran tuh aing teh kopi teh, aing teh tamu itu sih teh. Pada anjung tuh. Tadi anak si bedog deh. Aing rudet aya yang maneh. Ding, sempit. Si teh punten gitu. Warna ini ngomong punten. Di mana Jis? Di luar, ulin, ada. Kemana ke aing mana makan ini aing? Antu. Hah? Iya mah. Anda teh mau martabak. Han bising umbung ini. Ngomongnya kalau ki aing eta teh kehet. Asih ieu kenal nih. Ya, kita bawa keluar. Antu. Hah? Iya. Yo, bapak maneh ka mana? Aya. Bapak maneh ka mana? Jawab kok kayak di sih teh. Aya. Dukung anjing. Aya, cenah aya. Mau balik. Bapak maneh ka mana? Aya. Mabah anjing. Sia anu kembali mau koplok. Kita teh di tamaran ku si Jis ke aya. Aya. Yo, budak kudu kumating ieu. Kumaha sia anu kudu Si dikumaha. bedog ieu mah
gagal ngawarah ieu mah euy. Ceuli sia anu gagal koplok tah. Pamai ge apa? Naon? Ieu budak kudu diwarah ieu mah. Ceuli sia tah anu gagal Marah total, cerita, ceuli sia gagal. marah tah. cerita marah dah. Oh, bertahlil. Akhir. Emang saha nu maot? Eueuh. Hah? Ya, aing ngaran katujuh nama, mana kudu hidup leuwih sia mah, yang berkat, yang amplop. Bodoh sia mah. Ya ka dieu atuh sia teh. Naon sia ka dieu? Ulin. Hah? Olen. Ulin cenah bari nage eueuh nu maot eueuh. Hah? Eueuh nu maot eueuh. Oh, yang mana buka hutang pasti bro. Curan kana hutang. Si Aji semarek ulin ka imah aing karena sal cenah. Abang. Eueuh nu maot eueuh. Aing teu boga hutang teu. Ieu mah meuh, bang celina loba kokotoran tadi. Kapendek kan? Bocongean Heeh. Jujur anjing bisa Arab kawannya. Gitu amin. Alhamdulillah. Ayo bae doakeun anjir. Kudu kitu bener ku si doakeun we baturan mas teh. Eueuh nu maot eueuh. Hah? Oh. Eueuh nu modar eueuh. Kan keneh. Hirup teh kabeh dunia hirup. Naon? Si aya naon si teh. Lah. Masih aya naon aja mah. Enak. Ieu anjing budak ieu. Sia nu kasurupan mah ceuli sia teh. Pusing aing. Well. Kita budak mau dirasa Mas Nur ka Malaysia. Anjing aing teh namu anjing. Goblok mah tuh.